Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho kepada kita, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Tangkihul Qaul. Alhamdulillah saat ini memasuki bab yang ke-40, bab yang terakhir di dalam kitab Tangkihul Qaul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan ilmu khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Al-babul arba'una, ari bab anu ka-40. Fi fadilati sabri eta tetep dina martelakeun kautamaan sabar ingdal musibati dina nalika meunang musibah. Bab yang ke-40 menjelaskan keutamaan pahala bersabar ketika mendapat musibah. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, as-sabru ari sabar ingdal sidmatil ula eta dina mimiti menang musibah. Nabi telah bersabda bahwa bersabar itu hendaknya ketika awal terkena musibah. Kenapa harus awal ketika terkena musibah? Likasrotil masyaqqati fiha, dikarenakan banyaknya kepayahan terdapat pada awal musibah, maka kesabaran akan mendapatkan lebih banyak pahala, bahkan tak terhitung ketika bersabar di awal musibah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laukana lamun mahaya naon as-sabru kasabaran rajulan kahiji lalaki, lakana maka bukti eta lalaki teh rajulan kariman, jadi lalaki anu mulia. Apabila seorang laki-laki atau seorang manusia bersabar, maka kesabaran akan mengubah manusia tersebut menjadi manusia yang mulia. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza habba, di mana-mana cinta saha Allahu Allah abdan ka hiji hamba, ibtalahu tah nyoba Allah ka itu hamba, bibalain kalawan hiji cobaan, ladawaa anu teu aya ubarna lahu eta tetep ka eta hamba, fa in sabaro maka lamun sabar eta hamba, ijtabahu tabakal milih Allah ka eta hamba, wa in radiya sareng lamun ridho eta hamba, istofahu tabakal nyelir Allah ka eta hamba. Ketika Allah mencintai hambanya, maka akan Allah coba hamba tersebut dengan ujian yang berat. Misal penyakit yang tidak ada obatnya, ketika hamba tersebut bersabar maka Allah akan memilihnya. Dan ketika hamba tersebut ridho maka Allah akan memilihnya juga. Wa ahabba, dan Allah akan mencintai hubban aziman, dengan kecintaan yang sangat agung. Masya Allah. Begitulah cobaan yang Allah berikan kepada para nabinya, bahkan dengan sakit puluhan tahun. Semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tajarra'a tepati-pati ngaregot saha abdun hiji hamba, jur'atan kana hiji regotan, kana saregotan afdhala nu leuwih utama indallahi munggu Allah, min jur'ati ghaidin tinimang regotan ambek, kaldo maha anu nahan eta abdi kana ambekna, ibtigha'a karena nyuprih wajhillahi ta'ala, kariduan Allah ta'ala. Bahwa tidak ada tegukan yang lebih utama selain daripada tegukan amarah, rasa marah yang ditahan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah tegukan yang paling utama, yaitu ketika kita bisa menahan marah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala alaihi salatu wasalam sareng parantos ngadawuhkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabru ari sabar wasiatun eta hiji wasiat min wasaya Allah taala tina pirang-pirang wasiatna Allah anu malur fi ardihi di bumina Allah. Man sing sajalma hafidhaha anu ngaraksakan kasabaran naja maka bakal salamet eta jalma. Wa man doyaaha jeung sing sajalma anu ngalalawarakeun kana eta kasabaran mijeun kana eta kasabaran halaka maka bakal cilaka eta jalma. Bahwa kesabaran merupakan wasiat Allah yang ada di bumi. Barang siapa yang menjaga kesabarannya maka ia akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkan menyia-nyiakan kesabaran tidak mau bersabar maka ia akan celaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuhkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auha ngawahyukeun parantos ngawahyukeun sa Allah taala Allah nu maluhur ila Musa ka Nabi Musa bin Imran putra Imran. Nabi Musa adalah putra Imran alaihima mugi tetep atanapi eta tetep ka Nabi Musa bin Imran sareng ramana assalamu ari kahurmatan ya Musa hai Musa man sing saja malam yardo anu teu ridho eta hamba eta jalma biqodoi kana papasten ti kami kana katangtuan kami walam yasbir sareng teu sabar eta jalma ala balai kana cocobati kami walam yaskur sareng teu syukur eta jalma ni'mai kana nikmati kami bisa nakmai oge teu naon fal yakhruj maka pek kaluar eta jalma mim baina ardi wasamai ti antara langit kami ti antara bumi kami sareng langit kami mim baina ardi ti antara bumi kami wasamai sareng langit kami pek kaluar waliatlub sareng teangan lahu pikeun eta hamba robban pangeran siwai salianti kami. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wasallam, wahai Musa, barang siapa yang tidak ridho terhadap ketentuanku, kata Allah, takdirku, tidak ridho dengan takdir aku, tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh aku, tidak bersyukur terhadap nikmat aku, maka Allah mengusir orang tersebut dari buminya Allah dan langitnya Allah. Dan Allah menyuruh untuk mencari Tuhan selain daripada Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah, selalu mengeluh bahkan menghujat Allah, tidak sabar, tidak bersyukur, maka kita telah diusir oleh Allah dari bumi dan dari langitnya. Dan kita disuruh mencari Tuhan selain daripada Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuhkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabru ari sabar ingdal musibati dina nalika menang musibah bitis mi'ati darajatin eta bakal dibalas ku 800 derajat. Barang siapa yang bersabar ketika mendapat musibah maka balasannya akan ditinggikan 900 derajat. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos dawuhkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabru sa'atin ari sabar sajongjonan sabar sasaat khairun eta leuwih alus minad dunya tinimbang dunia wa ma fiha sareng perkara anu aya di dunia. Sabar 1 saat misal 1 jam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos dawuhkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabru ari sabar ala arba'ati aujuhin eta aya 4 rupa 4 wajah teh 4 pembagian. Sabrun tegasna sabar alal faraidi kana pirang-pirang kaparduan wa sabrun sareng sabar alal musibati kana pirang-pirang musibah wa sabrun sareng sabar ala adzan nasi kana pilarana pirang-pirang jalma wa sabrun sareng sabar alal faqri kana kafakiran pas sabru maka ari sabar alal faraidi kana pirang-pirang kaparduan sabar menjalani ibadah fardu menjalankan perintah Allah taufikun eta taufik wa sabru jeung ari sabar alal musibati kana pirang-pirang musibah masubatun eta jadi pirang-pirang ganjaran
Wasabru sareng ari sabar ala adan nasi kana pilarana pirang-pirang jalma mahabbatun eta jadi kacintaan. Wasabru sareng ari sabar alal faqri kana fakir kana kapakiran ridallahi ta'ala eta karidoan ti Allah ta'ala nu maha luhur. Sabar terbagi menjadi 4. Pertama sabar menghadapi atanapi ngalaksanakeun anu dipardukeun ku Allah. Kedua sabar menghadapi musibah. Ketiga sabar menghadapi celaan manusia. Keempat sabar menghadapi kepakiran. Barang siapa yang bersabar menghadapi melaksanakan yang dipardukan maka merupakan taufik. Barang siapa yang bersabar ketika musibah merupakan ganjaran. Barang siapa yang bersabar terhadap celaan manusia merupakan kecintaan dari Allah. Dan barang siapa yang bersabar terhadap kepakiran merupakan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hadasa di mana-mana keuna ala abdin ka hiji hamba musibatun naon musibatun musibah fi badanihi dina badana eta jalma au maliha atawa dina hartana eta jalma au waladihi atawa ka anakna eta jalma pastaqbala maka mayunan eta hamba dalika kana eta musibah bisobrin jamilin kalawan sobar anu alus kalawan sobar anu indah istahya maka bakal isin saha Allahu Allah yaumal kiamatin dina poe kiamat ayang soba kana yen ngadegeun Allah lahu ka eta jalma mizanan kana timbangan au yang syuro atawa mukakeun Allah lahu ka eta jalma diwanan kana buku catatan amal. Ketika hamba terkena musibah, baik badannya, hartanya atau anaknya, kemudian dia menghadapi dengan kesabaran, maka Allah akan malu untuk menegakkan mizan, untuk menimbang amalnya, untuk membukakan buku catatan amalnya. Maka Allah tidak akan membukakan, Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang luar biasa sehingga Allah malu untuk membukakan buku catatan amal orang tersebut. Masya Allah. Afdalul ibadati intidarul farhi minallah, intidarul faraji minallah. Itulah hadirin 10 hadis yang berkenaan tentang keutamaan sabar sehingga Allah pun akan malu untuk menimbang amal orang tersebut. Allah pun akan malu untuk membukakan buku catatan amalnya. Karena di dalam buku catatan amal terus banyak pahala yang telah Allah berikan kepada orang yang bersabar. Semoga kita menjadi orang yang sabar. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa falahum ajrun ghairu mamnun. Barang siapa yang bersabar, beriman, maka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tanpa batas. Bahkan dikatakan di hadis yang dikatakan di ayat yang lain, bi ghairi hisab, tanpa balasan, tanpa batas. Hapunten anu kasuhun, alhamdulillah kitab Tangkihul Qaul tamat bab 1 sampai bab yang ke-40. Insyaallah akan datang kita mengkaji kitab yang lain seperti kitab Tijan Darori mengenai fan akidah atau kitab-kitab yang berkenaan tentang kewajiban kita sebagai manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.